tuh jang nah kalau kurang cek mana mak itu bakat teh mah rada miring sakit. Neng orang mana? Orang dia neng mah. Nah, hanya kami asa teu apal aya awe geulis di dieu teh euy. Pan siapa gaweana molor wae. Alus gitu tah urang diarantep kieu ka dieu teh. Bu gampura euy urang aya bogogeun maneh gitu soal urang kenal aja awe ieu saking geulisna hampura rada poho ka maneh euy. Heuda kitu maneh mah bukan awe geulis urang ge narang tunggi ya teh radio. So atuh buk eta nih kali. Aos maneh urang. Ah, cai sama. dulu. Hayu ka dieu. Bro. Karah cicing. Isin Yuk, mendingan yuk, Bro. Kopi dah. Yuk. Jangan cari. Boy, atuh cik cai atuh tawaran karunya ieu teh. Heus teh boy, aing itu tadi teh ditawaran. Oh hampura atuh buk. Deung ku cai sia buru cepet buru awe geulis sia buru guat. Buru. Tunganya neng buk. Balik ke sama Tuh nya kitu maneh masuk kitu ka aing teh kitu deui. Ya, wah itu ayo. Balik si jauh. Gitu atuh. Aduh, panduan urang jeung lihat aja sih. Boy, ari aing sia mah teh dianggap ke head. Gane sih aing ieu keur PDKT nya awe ieu samantuk jeung buru Heuh, teh aing mah tuh buru mantuk. Aing duaan jeung ieu euy. Boy, sia mah geus mantuk lah. Ajakan ya awewe ya, aing mah kesel lebeut sia mah. Siapa teh mah aing sia. Oh, poho deui. Geus lah. Aing jalan ieu aing. Aya teh. Jalan we, abog sesuatu kang oneng. Aslina. Hayu ngiring atuh. Aing diplakeun we di dieu nya. Aing rek molor Sabuna karek menang awe teh neng, kos neng, da di dieu mah eta parawan di dieu mah. Goblok bak ka dieu. Ka dieu. Aduh, ya mangga atuh. Begitu. Kadang-kadang gue tadi ngomong naon. Teh nya nembe manggih awe teh kos neng. Aslina jadi dieu mah taya parawan. Aslina jadi teh hate teh ada cinat-cinut. Sabu teh we urang ditu rada ngapana yuk. Di mana? Ame geunana rada caang gitu, ame ketemu ku batur. Oh, boleh. Ulah mau poek atuh isin lah. Bener nih dia. Ya di dieu mah enakeun tuh. Pemandangan. Bisi hayang apal mah nya. Ieu teh sawah ti kulon ti wetan ti kieu teh nu sabu nu gaduh teh. Aslina. Ya Allah. Sabu mah bonghar. Kabon kalapa ge nu ieu loba ieu nu sabu. Insyaallah. Kewa mahar mah tinggal ngomong ka sabu mah hayang naon-naon ge dilakonan. Sok aya urang apel heula eta mah nya hayu. Iya teh bener apel di nu kieu wae aing mah. Beneran neng, orang apelna di dieu emang kumaha gitu. Aya trauma ngapel di sawah gitu apa kumaha? Aya trauma. Trauma naon gitu? Terus 2 kali ku lelaki diajakan rungkun wae. Rungkun. Ieu teh mah modal. Itu juga AA ayeuna. Masih mending mah sawah namun tinggal hayang pare teh tinggal dibuat mah. Tos 02 itu kan. Di mana apelna? Di rungkun. Di rungkun jeung Di kebun euring. Teh sarua di ge ateul. atuh. Heuh. Atuh maaf nih. Itu bener sawah sareng tangka kapan nu asa dayana? Beneran neng mah itu anu sawah anu tibah ditu teh katongo ka itu jeung sareng kalape teh nu sabu nu gaduhna teh bisi neng hoyong naon mah sok we pilih sok sabah ge sok bade nu mana sok dilakonan gua sabu mah Sin waduh jiga nu kamari. Beneran ulah didenge we ulah disaruakeun lah gitu jeung nu kamari jeung nu ayeuna mah nu ayeuna nu batur nu bareto geus lupakeun. Tapi bener nih nu Beneran sabu teh Masya Allah. Jadi makin sayang. Neng kali itu tos mam can? Entos. Tos bener. Tos asa boy. Neng mantos emam tos kenyang. Katanya asa boy mah nitipnya jaga pola makan kamunya. Jadi tekengeng makan anu aneh-aneh gitunya seperti banceng, bangkong. Luarang asa boy mah. Kira kue atuh ih. Nya kan bisi atuh neng. Emang neng ngono. Emang neng hoyong sareng kenyang lono kah? Sanes atuh ama sanes kitu mah sudah ati kieu nya. Ama menasehati jaga pola makan kamu nya. Ingatnya? Sudah amanya we.
Neng segelis kieu nggak membangkong. Ya bisa atuh neng, sabui mah mengkhawatirkan dengan keadaan eta badan neng gitu, terus tina pola makan neng harus kedah diwaspadai gitu. Oh gitu, nya ngartos. Tapi teh kela yang mana yang jujur. Atuh. Atuh nu mana atuh neng? Garo coba. Iya, Balik garo kan moal. sok atuh manggarokeun. Anu mana? Iya. Nya. Aduh, beli lembut kieu nih. Aduh, masuk. Sok teu kiat nih nu ngagaro awewe teh. Asli teu kuat. Atuh ieu ka dieu ih. Aduh, neng teh kayak gitu. Kudu kumaha Ieu mana asa beuy mah saali setipis tisu. Kayak gitu neng. tapi atuh. Cek kenaon nya cek. Aya boga teh dengan eta. Dengan saset teh ya Allah di tadi euy. Oh gitunya. Mah si teteh gaduh kaboga anyar. Masya Allah eta budak geus menang deui karek mah bieu di pejaan ku mah teh geus menang deui. Sakitu lalaki Jang. Teuing mah teu apal. Da babaturan si gabung. Oh, baturan si gabung. Sakitu boga. Eta tah si sabu cek. Ah, si Saboy. Nu balik itu boga Jang. Heeh mah, si sabu. Si Saboy mah tukang buraung eta mah. Da kamari oge kaeng jan dibayar hutang lah cek. Kabongan wae. Heueuh da aja ge apal atuh soal hutang mah jeung maneh mah bug. Duh, antar tila eta mah. Ayo. Balik jeung si Saboy mah. Komo si Toto mah. Kumaha itu bug gitu si Saboy teh neka euceum mah sakit bosan kan yang lage. Teuing. Mau di luhur. Tuh. Mungkinnya. Itu cek tuh si Gamat tuh. Mana? Tuh itu. Aya geunan. Besok aing heeh. Baik. Buy eta sia keur naon buy? Ceuk. Mama. Bade naon ceuk ka dieu ceuk? Buy eta sia naon kehet ngapelan budak kecil ha? Teu ceuk. Emang ieu budak kecil nya? Heuh budak aing sabuy sia teu nyaho ha? Oh gitu nya ceuk. Tapi betong ceuk ieu budak kecil jeung sabuy gitu. Baik mah ieu bagian sawah sia ieu mah. Ulah daek neng kasih sabuy mah buraung jelema eta mah. Buraung jelema eta mah. Oh nya. Percaya tuh. Buraungnya. Ulah percaya ke sabuy mah neng. Oh, dan neng mah teu apal atuh si Asaboy buraung. Geus saurang sia mah. Oh ratu ceuk ampura. Urang geus ngabohongan budak kecil ampura. Cur sia sabuy teh nyaho head mah cengenana sarungana sia ge gabug ah. Oh eta aya batok sabuy teh lah hampura sia sabuy nya. Ka dieu sia kehet. Amung sia amung ah. Nah sia sabuy ka dieu kehet. Balik. Ah cicing ujung bisa balik. Ayo aja urusan jeung si sabuy yeuh can beres Balik, jeung balik, ah. Ujung Bandung sia. Buru sia sabuy ka dieu dengan kehet buru ka dieu. Sia ka dieu yang buru ka dieu sia. Udah daek kanan kan kehet masih ada daek kan. Jeung si sabuy kehet masih teh. Cenah tadi ngomong Ngawaduh lah sia tinggalna. bener bohong. Bohong tadi ngomong naon si sabuy ya? Cenah ngomong teh kieu cenah Asaboy mah boga ieu cenah tah sawah kabeh jeung kebon kelapa teh cenah tah kelapa teh kabeh. Caduk si sabuy mah teh boga naon sia uyuhan. Bohong deui aing. Ulah sia tinggalna. Tah teh si tanya. Dieu sia sabuy ka dieu setengah cicing adinya buru ka dieu. Buru atuh ah anak ka dieu. Jujur sia hampura-hampura hak adab sia uya. Balik sama. Iri cu. Aduh. Arunya bodoh. Akan tajung sia teh mantog sia teh sabu ya. Naon di? Antap pan ketemu sama mama balik ah. Antapan sabu mah. Neng, jangan tanya jangan hilapnya eta nasihat tahun tadinya. Naon ah? Hah? Jangan makan bancet sama bangkongnya nengnya. Habis tuh. Ama ada balik ke sih, cuy, saya nyeri. LOL.